sok ngaleret maka dinya HP teh kurang siga uyah mun jiga uyah biasa tuh ibu lamun uyah dipilari telah mun kumaha mun poryogi lamun teu poryogi kadang-kadang disimpan di mana bae mohon keur masa kakara diteang kemana uyah gitu leres osok dipesakan tara uyah mun butuh kakara diteangan leres teu butuh digorengkeun di mana wae kadang hate teh Bu ari mimiti mengaleret teu naon sok gitu ngan dina nalika tong teras-terasan tong dibawa teras ka diri simpen atas di mana na dompet na mari na ATM nya teh kayak disimpan lamun disimpan di dieu pasti bakal lama jadi hati gitu ya lamun artos disimpan di dia maka di nalika opis teh bakal nyeri tapi lamun disimpan di dia di dia mah tempat saha tempat ka Gusti Allah tempat emut ka Gusti burat diajar dalam mun teu diajar mah moal bisa ke urang